Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Nepangkeun nama abdi Rifarski Afdal di kelas 7C. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Usum Hujan. Wilujeng ngadangukeun. Usum Hujan karya Rival Rizky Afdal. Gusti anu Maha Agung, hatur nuhun tos nurunkeun hujan. Taneuh garing balelah anu lila kahalodoan. Ayeuna ngemplat deui kapepalakan. Nun Gusti, tebihkeun abdi dina sagala panyakit nu datang kamari jeung hujan. Rebeung sarigu leungit, hawa tiis nepi ka bulusan. Alhamdulillah, Ripal anak embu udah ngebacain sajak Usum Hujan. Mudah-mudahan segala penyakit dijauhkeun ti urang sadayana. Tur Ripal atas ngadamel sajak ngayeukeun bersyukur urang ka Gusti Allah. Hatur nuhun Ripal. Sami-sami. Hatur nuhun anu tos ngadangukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Babaturan karya Raffi Jaki Fauzan kelas 7C. Babaturan kuring pelitna kabina-bina. Pedah mentariki anu gopean ni teu mere. Tapi mun kuring boga dahareun, kuring osok mereka babaturan. Cimahi 22 April 2025. Sekian dari abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Zidan Maulana di kelas 7E. Abdi di dieu bade macakeun sajak nu dijieun karya abdi sorangan. Judul sajakna Hirup. Kaharep ngarah sajijeu, ka tukang ngarah salengkah. Kaharep lajurkeun tinang, ka tukang ngawaasna. Hirup nunggu-nunggu umur, gumelar megat sakarat. Bilang ladang kumeledang, ulah mulang ngalong kewang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Zahira Kirani Kadarisman di kelas 7G SMP Negeri 8 Cimahi. Bade macakeun sajak Sunda anu judulna Wilujeng Wengi Kekasih Rahasia Abdi karya Zahira. Jelema anu kasep tapi buukna siga kuda, jelema anu seuri panonna teu katingali. Awakna jangkung siga tiang jalanan. Eta jelema anu dipikasieun ku kabeh jelema. Paneteupna anu mere harepan, harepan palsu anjeunna masihan sadayana. Hanjakal anjeunna ninggalkeun, abdi masih ngantosan anjeunna. Sekian sajak ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Yasir bade macakeun sajak anu dimana judulna nyaeta Asih Indung. Asih Indung karya Mufki Uwais. Emma anjeun malaikat kanggo diri abdi, anu ngurus abdi ti orok beureum nepi ayeuna. Tapi daya kecap capek, daya kecap hoream. Anjeun mikasih abdi nepi ayeuna, sakur cipanon tina mata.
anu teu bisa mulang kasih anjeun, kecap hampura dina lambe, anu teu bisa mulang kanyaah, nuhun emak tos ngadidik abdi. Hatur nuhun sakitu wae ti abdi, hapunten bilih aya cariosan abdi nu teu merenah dugi ngaraheutkeun ka nu manah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami abdi Rahina Trapratama kelas 3 dia bade nempangkeun sajak judulna bulan abdi direncangan pun diam endahna bulan nu caang ngahias langit nu poek nyangkeun alam semesta leuwih caang ti lampu poekna wengi ngajadikeun bulan laksana pahlawan di wengi nu kelam. Endahna langit caangan ku bulan nu caang katambah bentang-bentang nu kakelip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun ngaran abdi Bilian Api Justin. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Bal, karya Bilian Api Justin. Ceunggeus abdi ulin bal, abdi sok nyeri suku. Sanajan nyeri suku, abdi resep ulin bal. Mending nyeri suku peda ulin bal daripada nyeri hati peda cinta. Cimahi 10 April 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi bade macakeun sajak nu judulna Rerencangan. Rerencangan karya Indah Trianjani. Abdi gaduh rerencangan, ameng jeung manehna teh rame pisan, seserian babarengan, itu ieu sagala bareng, ngan hanyakal imah manehna teh jauh. Mun bade ameng teh kudu aya waktos nu kosong. Abdi mun ameng sareng manehna teh karasa bungahna pisan. Kaping 14 April 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun wasta abdi Kalista Sejantari di kelas 7C. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Tangkal Jeung Akan. Sok atuh mangga. Tangkal Jeung Akan karya Kalista Sejantari. Tangkal sesek akar anu pageuh, henteu babari runtuh, henteu babari oyak. Angin topan, hujan angin bisa dihalangan, tapi teu jeung tangkal anu akarna leuleus. Babari runtuh, angin leutik, hujan oge ngalilinci, teu bisa dihalangan ku sabab teu kuat. Kitu oge sapatos diri urang. Tekap ti abdi hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Alia Rahayu ti kelas 7H. Abi Walina Alia Rahayu. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Kanyaah Kaluarga. Kanyaah Kaluarga. Karya Alia. Karasa ayeuna mah geus loba hal nu robah di dunya. Asa hese hirup ieu teh loba hal nu can kalakonan. Bersyukur lamun masih aya keluarga. Bersyukur lamun aya rerencangan anu masih nyaah ka urang. Mun dipikanyaah sok gera bersyukur. Datu sadayana jalmi kenging kanyaah di keluarga jeung dulurna. Mun sakitu nu kahatur hapunten bilih aya kalupatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Monika Putri Apriliani. Abdi ti kelas 7I. Abdi direncangan ku mamah abdi. Ayeuna abdi bade macakeun sajak bahasa Sunda nu judulna Mamah. Mamah, karya Monika. Ti orok dugi ka ayeuna. Abdi diurus ku mamah. Anjeun seueur pisan jasana. Mamah, hapunten abdi. Abdi tos ngarepotkeun mamah. Hatur nuhun salami ieu tos ngurus abdi. Jasa anjeun moal tiasa kabayar ku abdi. Cimahi 16 April 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade macakeun sajak anu tos diragap. Judulna Kaendahan Alam. Karya Nazma Asna Aulia. Cahaya panan poe nyaangan kana ati, liwirna angin mawa tiis kana ati. Tatangkalan tiga rupai nambah endahna alam. Lemah cai negeri nucan ku polusi, alam endah nu merenah. Ulah nepi ka punah ku urang kudu digusti supaya tetap asli dilestari. Tanggal 15 hari Selasa bulan 4 tahun 2025. Sajak anu dibawa ku Nazma Aulia pangajen ti abdi cukup sae mendalami tentang keindahan alam teras menjadi edukasi buat simkuring dan salarea. Sadaya pribados ti abdi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Rampes. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Mugia damang salawas nanya. Amin ya robbal alamin. Nepangkeun wasta abdi Fauzia Rosabrina ti kelas 7I. Dinten ayeuna abdi bakal nyaritakeun hiji sajak anu judulna Kahirupan Satrasna. Kahirupan Satrasna. Karya Fauzia Rosabrina. Asa hayang balik ka waktu baheula. Kahirupan anu dipenuhan ku rasa bunga. Unggal poena teu kaliwat eta seserian teh. Terus we ngobrol nepi ka poho waktu. Ayeuna mah asa sarepi pisan. Kahirupan anu baheula didambakeun teh. Ari geus dewasa mah geuning teu sarua. Harepan eta lapur ku kahirupan nu jalan. Sapopoena saukur mikiran kahareupna kadang poho ka diri sorangan. Ngabenerkeun amun kaduhung teh ayana di akhir. Saya pisan cantik. Alhamdulillah. Fauzia Rosabrina atos nyaritakeun sajak kangge pepeling urang sadayana.
Hatur nuhun anu atos ngadangukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun abdi Tiara Afifah. Abdi di kelas 7. Di dieu abdi rek macakeun sajak anu hijieun ku abdi sorangan. Wilujeng nyakseni ngahargaan jalma karya Tiara. Poe ka poe abdi manggih loba jalma. Aya jalma anu cici, aya oge jalma nu teu daek cici. Urang kudu ngahargaan jalma anu datang ka kahirupan. Urang kudu ngahargaan jalma sabab dihareup loba jalma anu kapanggih. Ngahargaan eta penting pikeun kahirupan. Amanatna lamun hirup kudu ngahargaan jalma. Sabab pentingna ngahargaan eta leuwih tina naon. Apresiasi ti teteh nyaeta saya pisan kusabab Tiara macakeun sajakna geus alus, berani jeung percaya diri. Artikulasina Tiara oge geus jelas pisan. Pokona alus, tingkatkeun deui kepercayaan diri, rasa berani jeung nu lainna alus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Safanuri Salsabila ti kelas 7C. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu jijirna emak. Emak karya Safanuri Salsabila. 8 bulan lilana urang di jero beteungna, bari karasa berat jeung capek kacida. Taya nu bisa ngarasapkeun ka nyerina jeung nyawa nu kudu taruhanana. 2 tahun lilana indung nyusuan urang, ngabimbing urang yen bisa jadi jelema bagatur pinter jeung jadi jelema nu bener. Geus lakna cai kesang kalayan capek ngurus urang, teu aya nu bisa ngabales ka nyaah indung, ka nyeri indung jeung cai panonna indung. Emak abdi bade menta hampura, teu acen bisa ngagapai impian sareng cita-cita pikeun ngabungakeun hate emak. Kaping 15 April 2025. Nya neng ku emak di hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Karisa Peski Lestari di kelas 7F. Abdi bade ngabacakeun sajak anu judulna Ambu. Wilujeng ngadangukeun. Ambu. Ambu anu dipika cinta, anjeun seueur jasana kanggo diri abdi. Ambu anu dipikanya kumaha carana abdi ngabales kasayan ambu. Hatur nuhun kasagalana ambu. Mugia Allah maparin kesehatan sareng kabahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Zahra Karunia Ramadhani, abdi ti kelas 7I bade macakeun sajak anu judulna Kahirupan. Kahirupan karya Zahra. Hirup kadang pait kadang amis. Moal salilana hirup teh pait. Mangka hirup moal salilana amis. Ngan Gusti Allah anu ngatur sadayana. Hirup pinuh ku warna. Aya ka sedih, aya ka bunga. Kabeh bakal aya waktosna. Urang bakal hirup bunga salawasna. Urang bisa dahar nikmat, meuli baju alus, sare teu kahujanan. Loba jalmi di luar ditu anu kasusahan. Tidinya urang kudu bersyukur. Cimahi 15 April 2025. Hatur nuhun. Sae pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Abdul Fi Azahra ti kelas 7C bade ngabacakeun sajak judulna Emak. Nuhun emak anu masihan sagalana pikeun abdi sarta teu pernah anjeun ngaharepkeun imbalan jasa saeutik oge. Cekap sakian ti abdi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Risma Alia Sapitri kelas 7E bade macakeun sajak nu judulna Kulawarga. Dinyaksenan ku Pun Mamah wilujeng ngadangukeun. Kulawarga. Mang tahun-tahun abdi jeung kulawarga. Mang tahun-tahun abdi diurus ku indung ku bapa. Kulawarga imah ternyaman abdi. Abdi nyaah kulawarga. Kulawarga tempat ternyaman abdi. Mun abdi keur sedih kulawarga sok nenangkeun abdi. Mun abdi aya masalah kulawarga masihan solusi. Hatur nuhun kasadaya kulawarga abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepakeun simkuring Hapsana Dila Mulyani ti kelas 7E. Simkuring bade maca sajak anu jejerna Induk. Induk karya Hafsah Nadila Mulyani. Indung jalmi nu dipikadeudeuh pengorbanan temen tawang sejasa. Kana indung moal bisa dipakeun. Indung mudah-mudahan indung bagja dunia akhirat. Simkuring nyaah pisan ka indung. Kaping 12 April 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.